Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu biak tapatnya jatuh sesa tepang deui sareng kuring nyaeta dirham aurora bahari ingat dinten ayeuna atau mingon ayeuna satos sebelkeun wonten karena sababaraha wagelan nyaeta di antara lain kasibukan acara jeung kasibukan kalieur nyangan ilmu nyangan ide keur ngonten dina nyanget ayeuna teh kuring bakal ngajelaskeun tentang seni Sunda atau cocokan barudak Sunda zaman baheula. Barudak zaman baheula mah atuh cocokanana ge arewe tararus lain mobilan lain naon cisindiran Salawe teh 25 nasaku dikodok-kodok awewe zaman ayeuna anyar wawuh langsung mono nyata sisindiran teh samodel pantun atau puisi Sunda anu digunakeun kanggo nyindir pejabat atau warga masyarakat anu bermasalah. Nya kasus alitna nyaeta aya nu tekdung atau parabola parawan jebol ti heula. Terus anu kasus gedena eta aya nu korupsi si Ahmad jadi tukang makroni teh dengan dina contohna teh sisindiran teh pernah dianggo Kudul Sumbang, Mang Sule, Mang Ibing, Kang Dayut sareng anu paling ngineng nama aya ti Sanggar Gending Gendari nyata Aep Bancet salah sahijina. Terus teh sareng si Pohang sareng seueur seniman-seniman Sunda anu anggo sisindiran. Dina contohna sisindiran teh model kumaha berikut contoh sisindiranna nyata dikaracak ningang batu laun-laun jadi legok anu botak nyeri huntu di ayun-ayun terus dicabuk. Kau botak? Tidak, aku tidak botak, aku hidup. Cangkang cau di pulungan, cangkang lepet di picenan, hari hulu di tiungan, ayi hanap di warung kus. Astaga, dia telanjang. Lain dolar kuning di dolar hideung ini itu macam-macam di manuk cium ngapisitan aranyar keneh cium kuno kumisan sabulan karasa keneh kakek Sugiono. Saplah wahai manusia jika dirimu berdosa dunia hanya naruh. Seueur sapertos kitu teh sisindiran anu aya dina tanah Sunda. Sisindiran teh seueur aya pangeling teh nyaeta nasehat atau pengingat. Terus aya sisindiran heureuy atau banyol, aya oge sisindiran anu disebut teh karucingan. Seueur sisindiran pangeling contohna kamana jalan kaguha kaditu kapalih wetan kamana jalan ka surga kaditu ka pangaosan. Eta berarti cuma pengingat atau penasehat. Jeung dina sisindiran oge ulah abong ngomong, ulah abong Gusti Maha Ngahapunten, ulah abong Gusti Maha Ngahampura dari kesalahan jieun-jieun. Abong kene Allah mah bisa kene ngahampura dari kesalahan jieun-jieun. Cilaing moal meunang hampura ti Allah lamun jelema nu kasindirna masih kene can ngahampura ka si lain. Jadi kesindiran menang tapi kudu ada make utek otak. Ulah abong eta mah dulur urang bageur tara amek eta mah sok heureuy da Gusti Allah teh Maha Pangampura. Nah tentu si eta narima disindir kitu bisa jadi amek ngulik sakana hate bisa jadi ngepet kitu-kitu oge sisindiran teh aya nu seukeut aya nu tumpul tergantung hate jelema anu di sindirna. Judulna anu ngaranna sisindiran pasti bakal diawalan ku sindir menyindir, sindir sampir, bisa balas bisa ngajedog. Ini artian bisa silakan lawan, tidak bisa mending diam. Bohong lawan, jika jujur itu memang kenyataan diam. Jika contohna mencit meri dina rakit keboko wadah bakatul lain nyeri ku panyakit kabogohreun batur eta kan pasti tertentu gitu aya nu kasindir ge pasti aya mata kunaon dinu acara sisindiran
entah itu di panggung, entah itu di tongkrongan, semua kalangan yang menggunakan sisindiran pasti berujungnya minta maaf atau saling memaafkan. Contohnya, saninten gua saninten di daharna ku tukang kupat, hapunten abdi hapunten bilih abdi seueur lepat. Eta kan ujung-ujungna saninten gua saninten dituangna ku tukang channel hapunten abdi hapunten, nah ieu mah ukur banyol. Nah, pasti bakal aya panutupan atau bakal ditutup ku eta. Terus biasana sisindiran teh lain aya di Sunda hungkul. Di Betawi teh aya sisindiran anu disebutna ngadu pantun. Upami pantun biasana ngangge bahasa Betawi atau ngangge bahasa Indonesia. Siga contoh, apa bedanya aku sama gue? Mun didinya nanya ke batur, apa bedanya aku sama gua? Tuh dijawabna babari, aku anak kaya dan ibu. Batur ngejawab kalau gua anak monyet, pasti ngejawabna gitu. Mal jauh gitu. Terus pasti ngadu pantun mah paseukeut-seukeut letah. Kan aya nu paribasana sasanget-sanget naleuweung moal leuwih sanget tibatan sungut. Matak jaga eta ucap waktu lampah ulangan nyarikeun batur. Terus aya deui saseukeut-seukeut masilet moal leuwih seukeut tibatan letah. Letah bisa ngaluarkeun omongan naon wae anu ngarangekeun batur. Bisa nyieun mental batur jatuh teh nu letah. Bisa nyieun hate batur hujat teh nu letah. Untung hate teh nyieunnan aluh. Kumaha lamun jeunan Cina rujat putus. Moal aya diganti deui. Terus tinu saning sisindiran eta atau pantun berpantun, urang bisa nyebut ade nanya bisa ngambil pengajaranna nya eta mun urang nyindir batur urang kudu kuat disindir deui ku batur. Mun urang hayang pinter-pinter jeung batur urang kudu pinter kahijina tina segi salat, kaduana silat, katilu ka sunaan mah salat nyata tina ajaran agamana urang kudu ngalakukeun saimbang. Ngaji mah ibadahna kudu rutin, silatna silaturahmi, silaturasa, jeung silatu diri. Silatu diri teh nyata silat kanggo ngajaga diri. Silaturasa nyata urang kudu boga rasa belas kasih, urang kudu boga rasa karunya ka batur, ulah hayang nyindirna wae, ulah hayang ngeunahna wae. Terus silaturahmi nyata memanjangkan tali persaudaraan. Jadi batur mah atau orang-orang menak atau jelma-jelma menak, orang-orang kaya manjang-manjangkeun tali sapatu atau urang mah manjang-manjangkeun tali silaturahmi. Urang manjangkeun tali sapatu insya Allah salengkah dua lengkah ti kojot labu. Sisindiran oge seueur. Silokana teh sisindiran ngait deui kana awal silat, ngait deui kana awal salat. Dasarna hirup teh silat, salat, jeung sifat manusia teh aya dina sisindiran eta nyaeta hayang ngaledek batur tapi embung diledek deui, hayang neke batur tapi manehna hayang diusapan, hayang najong batur tapi manehna hayang dipencetan. Eta nu salah sifatna jelema pasti lamun dipales tepikeun ka bakat ku embung na disindir, sisindiran teh dipapai kabeh dibeakeun dewe. Tepikeun ka anu disindir teh bisa males, tepikeun ka anu disindir teh curi atau nyeri hati. Dina ujungna megatkeun tali silaturahmi eta nu salah. Tujuanna sisindiran kanggo manjangkeun tali silaturahmi, bisa bales teu bisa cicing. Amun teu kitu bisa bales teu bisa maklum. Da anu ngaranna banyol mah pasti ngebongkar kabeh aib-aib leutik urang. Nu penting ulah aib-aib besar seperti korupsi dan tekbung atau beuneuh ti heula ampun kumaha ngomongna aing. Tinu akhirna teh sisindiran teh bisa dijadikeun kategorina teh anu sifatna teh banyol netral, diteruskeun ngarusak kana tali persaudaraan dan tali silaturahmi. Tapi amun jelemana anu disindirna kuat
pasti bakal jadi tali silaturahmi anu kokoh. Jadi di sisi lain bisa ngarusak, di sisi lain oge bisa hamper dalam. Matak kumaha sisindiran anu kudu dipelajari teh sanes anu jiga abdi tadi. Abdi mah sisindiran anu cawukah, anu heureuy itu contohna tema seni. Sisindiran eta urang geus bisa nyandak sababaraha dasar urip nyata silip silokaning sastra silokaning diri saaji saajet sapangarti satujuan saguru sailmu sapanyaho ulah kaganggu silih asa silih asi silih asu silih wangi silip silokaning diri niti bakti niti bukti niti surti niti suaris musa jati tapi punur biasa kasangnakeun simkuring dirham aurora bahari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun awin nawastu rahayu rahayu rahayu.